Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para wargi sadayana ngalajengkeun hanca kitab Safina. Alhamdulillah ayeuna dugi kana pasal sabab-sababna tayamum. Jadi jalmi tiasa tayamum kusabab memenuhi syarat-syaratna sareng aya sababna nu bade diuningakeun dina kitab Safinah. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat, iman Islam ihsan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Salim bin Sumar al-Hadrami fi kitabi Safinatin Najah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ari eta hiji pasal asbabu tayammumi ari pirang-pirang sababna tayamum salah satun eta tilu. Fasal menjelaskan tentang sebabnya tayamum, yaitu ada 3. Faqdul ma'i tegasna kahiji ku sabab eueuhna cai. Wal marodu sareng kadua ku sabab gering. Gering anu mana teu meunang keuna ku cai atanapi lamun keuna kana cai maka eta gering bakal leuwih parah. Wal ihtiyaju sareng katilu ku sabab butuh ilahi kana cai li atsyi hayawanin ku sabab dahagana hayawan, karena dahagana hayawan muhtaramin anu dimulyakeun ku hukum syara. Sebab yang ketiga bertayamum karena butuhnya terhadap air disebabkan hausnya hayawan yang dimuliakan oleh hukum syara. Hayawan ini terdiri dari manusia dan hewan. Ghairul muhtarami ari hayawan anu teu dimulyakeun ku hukum syara sittatun eta aya 6. Tariku sholati tegasna kahiji anu ninggalkeun salat. Wazanil muhsani sareng kadua anu zina muhsan. Wazanil muhsani sareng kadua anu zina muhsan. Wal murtadu sareng katilu jalma anu murtad. Wal kafirul harabiyu sareng ka opat kafir harbi tegasna kafir anu merangan ka agama Islam, anu merangan orang Islam. Wal kalbul uquru kalima anjing galak. Wal khinziru sareng bagong. Nah, itulah hewan yang tidak dimuliakan, hayawan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Kedua, orang yang zina muhsan. Ketiga, orang yang murtad keluar dari agama Islam. Keempat, kafir harbi. Kelima, anjing galak. Dan keenam, babi atau bagong. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah keilmuan khusus bagi saya, umumnya bagi semuanya, bahwa orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhsan, orang yang murtad, orang kafir harbi itu sama dengan hewan derajatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa mendirikan sholat, senantiasa istiqomah di dalam iman, Islam dan ihsan, amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, tayamum boleh dilaksanakan dengan sebab pertama tidak adanya air, kedua karena sakit yang tidak boleh bersentuhan dengan air, ketiga karena air sedikit hanya cukup dipakai untuk minum saja. Wallahu a'lam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.